urusan batur atuh, urusan batur ngobrol. Kemarananya batur teh. Sugan aya nu ngelol, wah ya teh, duh. Asa karesa pisan. Ampun, teuing. Karesa batur-batur acan. Jebul wae jelema lah. Assalamualaikum. Weh, tagening. Waalaikumsalam. Cager Bon. Alhamdulillah selawasti lawas ya. Teuing Keur diuruskeun teh jalma saurang-urang acan teh batur. Panduang ngadi mah teh karena saeueuh batur mata koloyong ka dieu urang teh. Bari jeung pakar pikir. Aya semana mah aya semah di imah teh ya teh. Atuna geuning ditinggalkeun. Lah keuna da cenah sasewe cenah Kang ka urang teh. Heeh. Gitu urang teh atuh cing teh abi bade ikhtiar heula Pak cing teh susuganan cing teh ka tetangga gitu. Itu Ikhtiar naon? nah urang teh ka dieu teh ngajak ka hiji silaturahmi meureun. Kadua-dua pada geus lihat teh pepanggih. Nah, Itu urang teh. Ieu mah sugan jeung sugan urang. Urang teh pan pamaksudan urang teh ya Bon, arek boga kahayang. urang aya naon kawin deui. Lain atuh kawin deui loba-loba teh. Urang pamajikan geus genep. Oh. Heeh. Genep teh jeung can dikawin. Hah? Oh gitu. Kaiji Aya naon perlu teh? urang teh pan boga paniatan. Urang teh pan amun ka ditu ka dieu pan urang teh ari tukang bisnis mah ada dina motor we sok kahujanan nih. Barasa datang ka imah sok empluk. Sales mah bersin. Aya mah ngajaganya diiuhan urang teh anu diiuhan. Maksudna mah rek meuli rorodaan urang teh euy. Nah, rodaan dibeli. Maksudnya mobil. Oh, tah mobil. Kalau urang batuknya. Oh, sok. Urang teh keur kaserang batuk kitu dah. Keun bae batuk mah penyakit. Urang teh rek meuli mobil. Ya teh susuganan Bon nya. Pada kaiji kadinya geus tasa deui nya. Kadua-dua pada urang teh geus loma kitu jadi geus modal ka era teh seueuh ka era. Urang teh jadi kakurangan kakurangan saeutik urang teh rek meuli mobil. Ari saeutik mah aya, saeutik mah. Ada urang butuhna saeutik. Urang teh pan hargana mobil teh itu teh hargana teh cenah yang 130 cenah. Ngan masih kena 80%-an. Ban aya. Hah? Ban aya. Ban mah aya tuh, mah yang meuli mobil banan. Aya banan mah ngan anu hiji teu muir teh teh euy. Kunaon? Hah? Pan ngagantung ban serep. Oh. Gitu Kuyang ai. Tah urang teh rek menta jang tambahan rek nginjem. Tah bayarna mah urang beureunan tempo saminggu. Tah urang teh meureunnan apa dah aya ancang-ancang da ieu dealer pan kahayangna ayeuna duitna gebrok. Urang teh janjian saminggu embung. Bro langsung menang gitu langsung bawa mobil. Da mobil lamun teu dibeli ayeuna cenah kabaturkeun. Urang pan resep mobilna. Eta sakurangna sabaraha eta? Kakurangna. Heeh. Ari kakuranganana mah meureunan saeutik teh mah kurangna teh euy. Urang teh 100 teh. Heeh, 110 deui. 110.000. Weh, 110 juta. Astagfirullahaladzim, eta mah lain minjem, lain nambahan, lain kurang. Naon atuh? Aing we anu teu nu meuli. Wah. Jadi sakitu mah eueuhnya. Allah. Aya saeutik teh sabaraha atuh? Aya ari 150 juta mah. 150. Heeh. Ih, 110 eueuh. Ai 150 aya. Kumaha ieu teh? Jadi moal mere sakitu. Moal sakitu mah. Moal. Tadi nama urang teh da malila Bon ieu teh. Meureun cek urang teh aya rencana urang teh rek dijualan geus mobil mah. Da anu di Banjar gini urang teh geus aya nu nawar tanah. Jang jualan mah geus tinggal ngagabrung ngaduitan. Lapang sepak bola nih. Eta. Dijual. Heeh. Eta teh kitu. Geus eta geus dia ngarek dijual. Rek. Itu kan Kemarin kemarin masih ngajual sawah ada di mana? Nu di Awi Ngambang nu 100 hektar. 100 hektar. Ngan eueuh anu meulina. Eueuh. Da sawahna ge eueuh. Sawahna ge teu boga. Atuh sugan teh aya euy nilai. Wayahna we nya. Da urang teh lain ku teu karunya. Ari 110 mah lamun 150 aya.
Heeh nya. 50.000. Udah mah 150 mah. Heeh. 110 mahi. 110 mahi. 150 juta mah mahi urang. Moal. Gitu. Kumaha tuh urangnya bingung. Balik bae. Geus we balik wae eta mah dibolaikeun. Bolaikeun bae. Heeh. Atuh sugan bae Kayak teh sugan nya. deui anu kahareupna deui. Atuh. Atuh ampura we ponnya sugan saya urang. Wah, wayahna nya. Atuh. Teu cai-cai aca. Cakeun bae jangan naon cai da urang ge loba tuh di balong. Heeh. Ayo banyak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.